kita masukkan ke mana ya? PHK teh ciuman. Pusing. Gak karena serangan bayi si Lulung di situ. Sabarkan ah. Nah lu serangan mulang-mulang baik. Biasa wae pusing, jaga duit, ayo liar, gawe di PHK. Ayo budak tuh. Karena ya lo, ingin aja lembur. Oi, ayo di PHK jadi balik ayo euy. Ripuh ayo mah. Hese kemana-mana gara-gara wabah. Aing dagang ge lewat lu. Budak marah, kalah ribut situ. Samperin ah. Woi, kenal lur? Iya si Lulung lo di PHK. Kemana mak? Kita wae pusing. Mending hayu wae minu gawe jurang. Bang, gawe naon? Geus aing mah aya wae gawe mah. Gawe nonton siapa cicing bedi mah. Teu percayalah aing mah. Geus lah aya teu percaya mah aing mah eka wae. Arek mana sia balik? Bang. Biasa, ngitung penghasilan sama mah. Emang geus aya? Atunya aya, ari ieu sih naon? Dompet aing dadah.